Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu. Dina dangat ayeuna urang medar deui carepon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Talak Tilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak AHS Armin Asdi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mang Armad katelahna oge sero Ciasem ku bawaning kapati-patiku nguseup. Keur manehna pangaresep kana nguseup geus robah jadi panyakit atawa pagawean anu teu bisa absen tina hirupna. Tapi teu daekeun ari disebut pangedulan mah basana oge nguseup teh kaasup kabudayaan cenah. Cek manehna dina nguseup teh urang migawe 3 unsur pokok jasmaniah cenah nyaeta ikhtiar, olahraga, seni jeung hiji unsur pokok karohanian. Keur manehna balik nguseup teu meunang lengoh, copelna lalab-lalab bae mah kudu meunang. Lempang 2 atanapi 3 kilometer dina sapoe hiji. Olahraga nu hade ngarasakeun kurunyud sanggutan keur manehna teu beda jeung pacandu seni sora nu ngabaheuhaina kursi males bari peureum beunta ngararasakeun nikmatna galindang sakadang kuyana upit atawa cangkurileungna titiem. Atuh jihad karohanian cenah ngadidik urang supaya sabar, ulet jeung percaya yen setiap urang daek ikhtiar aya rejeki. Kedul soteh keur jelema nu guamna ukur nguseup disebut panipuan embungeun manehna teh da basana ge lauk ridho datang sorangan kahayang sorangan suka rela teu daek mah kana eupan emang cenah tara dipaksa ku emang teh sugan sok diwawel-wawelkeun atawa dibeledig da tara ku emang teh hanas ku kituna lauk teh jadi caduk katel sontek lain emang nu salah manehna teu ati-ati da mun ati-ati mah eupan beak lauk bunghak. Taya bedana jeung dagang saperak jadi 1000 lain salah nu dagang ngan nu meulina teu jeung pikiran. Aya-aya we pijawabeunana teh lamun hujan manehna ngiciprit indit basana teh lebar cenah lamun lauk teu diteang sabab dina waktu hujan kitu lauk-lauk parasmanan. Moal manggih mijah lauk kawaskeur waktu hujan ngaririncik. Lamun keur halodo hade poena rek neang lauk keur ngalayung cenah dina mangsa keur senang-senang kitu lauk sok loba nu poho kawiwaha teu beda jeung manusa. Lamun kabeneran manehna balik lengoh basana teh nya poek pikir caang korang tapi menang kurunyud nu moal poho ari karek 3 minggu wae mah teu beda jeung nu nganjang. Kajen balik ngali gincing si mojang teu kajingjing teu kacangking da meunang imut jeung kelet nu moal poho malah imut jeung kelet nu matak urang isukna ngurunyung deui oge. Pokona keur Mang Armad mah migawe pagawean teh bener-bener diulik nepi ka manehna bisa ngelid sagala kritik batur. Ku kituna jadi nguatan dirina sorangan yen bener-bener pagaweanana teh nya benerna. Mang Armad bener-bener tukang nguseup nu representatif. Hiji mangsa daratang digawe teh biasa ngabring ka Ciasem hiji tim jejer nu kaasup kuat jeung kompak oge. Didantonan ku kilurah. Anggotana Bapak Kuring, Ki Calim, tukang cukur, Mang Idi, tukang sirop, Mang Armad, sakapeung masok disebut juragan klerek, jeung Kuring guru. Kuring mah can kaasup tim masih keneh cadangan. Da disarebutna oge cacing cawu. Nah kituna mah aya benerna da geuning nguseup oge aya elmuna salah nyikitkeun jejer dina aya sanggutan ngabulasin weh. Geus mangbulan-bulan ngilu nguseup bebeunangan teh ngalobaan di jalan pada mere 5an. Hiji-hijina nu geus apal jeung tara gagal teh lamun disanggut lele mah geus weh. Mun mojang mah mata duiteun lele mah asal pesak urang pinuh ge piraku teu cia.
Dinaderna turun ka cai teh kuring tara nuturkeun Bapak tapi nuturkeun Mang Armad sabab carana jeung jalan pikiranana ka harti ku kuring. Batur mah ari prung teh kaleuwi Mang Armad mah ka parung tong kamanigan cenah. Ala nu sidik heula kayaning jeler parai benter jeung kehkel sabab parung tara ngabongkoran cara leuwih. Harita ge kitu kira-kira geus meunang sapaisaneun kuring jeung Mang Armad parindah ka leuwih tangtu we tempat-tempat nu strategis nama geus beak ku batur. Formasina harita teh ti hilir kagiran Mang Idi Bapak Ki Calim Mang Armad dina jojontor handapeun harendong leuweung Ki Lurah kakara kuring. Kaasup hiji kanikmatan oge lamun ngalungkeun useup bisa jauh sora ker nu panjang nu ditungtungan ku celupna timah jeung useup kana cai sok siga nu nangtang hayo turutan aing pajauh-jauh ngalungkeun kaasup seni useup oge. Keur jongjon ngarasakeun obahna kenur jeung ngincar tungtung jejer sabab dina nguseup urang teu meunang meleng istuning sagala kamampuhan diri urang dihijikeun sagemlengna kana useup meleng boga harti hiji lolongkrang keur niir lauk bakal nyamos. Ana celengkeung teh Ki Lurah ngagorowok ka Ki Calim nitah ngaraas menerkeun useupna nu tarik teuing dialungkeun ka pentas ditu. Ki Calim teh minangka anggota jenina dina peleton eta mah ke bisi teu kacipta sancana leuwih teh aya supit heula jadi heureut susukan teh lebah dinya mah. Upama ngalungkeun kalepasan teh tangtu we labas ka pentas useup Ki Lurah ngurawad kana kaso belah ditu kusabab parung jauh. Ki Calim mere saran nitah didonca wae. Ki Lurah nurut jejer hantem dicekit-cekitkeun. Nah atuh anak kowowo teh Mang Armad kawas nu diseureud kala ger sarerea seuri atuh da dicekit-cekit satakarna atuh puguh we lesot tina kaso teh ngablesat tarik pisan da aya timah Bang Baluh. Nyampak tarang Mang Armad nu rada nongnong mangkaning dina mumunggang jojontor sedong meujeuna we da meuni ngabeletrak kawas koral ninggang kenteng. Ki Lurah ngupahan pajah teh rek meunang rejeki cenah. Jep jempling Mang Armad direre teh rada murukusunu kumaha teu rek kitu atuh da tarangna ngajendol segede kaleci golondo. Teu lila geus celengkeung deui wae ayeuna mah nyarekan Ki Calim tatangga formasina. Kasebelan sia tihul cik ngobrol teh tong di mana wae meuni mabok kieu cecewok ka ditu bari nyarita kitu teh manehna pindah ka deukeut kuring. Ki Calim ngaretur smes Mang Armad teh gampangeun pisan pajah teh meupus keuyang cenah ambak ka Ki Lurah manehna nu dicarekan. Kakara gegek manehna di dinya ana selangseng teh bau kaleh ker taun garing geus darro wae Ki Armad gagelandang. Cik atuh Ki Lurah da geus kolot kieu-kieu teuing mah matak ngebongkorkeun geus puguh tadi dibandring ayeuna tilam sono teh dibagiakeun ku bakok deui. Ari taeun teh pira ku atuh Mang lieur eta mah teu puguh rarasaan sama rasa si beungeut ge gara memburung cager beri ngomong kitu teh Ki Lurah ngan cikikik wae seuri. Mending mun teu panjang mah ieu mah meuni mabok kieu tayo kapatutna kumaha gambar jelema mah geuning. Nguseup geus teu puguh da gamah ku nu gegeleneng eta Ki Lurah ngan cicirihilan bae bari keukeuh ninitah si beungeut ka Mang Armad. Lila-lila sadarea jadi ngarti mana horeng Ki Lurah teh geus make eupan atom senjata pamungkas dina nguseup ngan Mang Armad teu ingeteun kusabab nyeri teh meureun. Atuh puguh ka mana wae Mang Armad indit eta bau moal woleh nuturkeun da jadi popok suhun Mang Armad. Datangna kana embun-embunan Mang Armad ngebonceng kana Bang Baluh useup nu ninggang tarang Mang Armad. Bang Baluh kana tarang eupana nyengcelek dina embun-embunan nu matak eta bau nutur-nuturkeun bae.
ti harita Mang Armad nolas bibilasan rag-rag talak tilu miceun pangaresepna kana nguseup. Tamat cenah ya pamirsa, kagagelan ka Ayi Rusmana LLD Cikampek, tukang ngeceng kukumbul gitu saurang teh pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.